minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad makkannakum fil ardi walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun. Wallahu a'lamu bimaradi demi yakti teman-teman manggonkeun isun agum kung isira kabeh ya bani adam he anak adam fil ardi ing dalam bumi. Wa ja'alna lan dadakeun isun agum lakum kadu sira kabeh fiha ing dalam ardi ma'aisha ing pirang-pirang sumber ekonomi bilyai kalawan iya ma'aish asbaban tegese pirang-pirang sebab ta'isuna bihakang pada arurip sira kabeh bihaka lawan asbab jamu ma'isyatin yaiku jamane lapan ma'isyah qalilam ma tashkurun kidik temenan ditakidil kilati kena ngukuhakeun makna kil tashkuruna syukuran sira kabeh ala zalika ingatase mengkono makannakum fil ard walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis lam yakum binas sajidin. Wallahu a'lam bimaralan demi yakti teman-teman ngadamel ingsun agum ing sira kabeh abakum tegese pirang bapa sira kabeh abakum tegese bapa sira kabeh Adam nyatane kang yang Nabi Adam summa sawannakum kani-kani ngarupakeun isun agum kum ing sira kabeh sawanna tegese ngarupakeun isun agum ing Adam wa antum bi zahri ala sira kabeh ku tetep ing dalam geger Adam. Sumakulna kali-kali ngucap ingsun agung lil malaikati kadue pirang-pirang malaikat ngucap-ngucap ing lapad usjudu li Adam masarujud sira kabeh kadue kangjeng Nabi Adam sujud tahiyatin bilhinai kalawan sujud tatakrama kalawan nyondongkeun nabal jin tegese bapane jin kana bainal malaikati kang ana ya abal jin tetep ing dalem antarane malaikat lam yakum minas sajidin marana ya iblis ikut tetap saking ongkang sujud kabeh kawarana ya iblis ikut tetap saking ongkang sujud kabeh qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sawirin. Allahu alam bimuradi kala ngadawi Allah taala alam aluri Allah mana kau apa suci ku kang gayam maka ing sira Allah nyata warana zaidah utailana iku zaidah sujud sira il amartuk waktune hina amartuk kamarenta ingsun ka ing sira iblis kala ngucap ya iblis ing lapad ana khairu min wa ta'ingsun iku leuwih becik minutini mang saking Adam khalaqatani ngadamal tuan ingsun minarin saking geni wa khalaqatahu lan ngadamal tuan wing Adam yang tin saking dut kala ngadaw ya Allah fahbitu maka turun sira iblis minas saking jannah ay minal jannati tegese saking surga wakil lanen ucapakeun apa minas samawati saking saking langit
pamayakun maka waranana yang bagi tegese sayogi alaka ikut tetap kadua sira anta cakabarotai apa yang tah sombong sira ing dalam jannah fakhruj maka metu sira minazaking jannah innaka minas sagirin isatune sira iblis ikut tetap saking wong kang hina kabeh dzalilin tegese kang hina kabeh. Gusti Allah ngadongengkeun tentang Kangjeng Nabi Adam jeung iblis dina Al-Qur'an aya dina 7 surah. Hiji dina surah Al-Baqarah, kadua ayeuna ke katilu kaopat kalima kagenep katujuh bakal dicarita. Ialah salah sahiji ayat tinu 7 ngajelaskeun tentang pembuatan manusia asalna. Tuluy nyaritakeun tentang buang kawarahna iblis. Termasuk deuk nyaritakeun permusuhanana setan terhadap manusia. Ieu diawali ku nitahna Gusti Allah ka seluruh makhluk nitah nurut jeung narima kana ajakan para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhir urang kuari nitah nurut ka ajakan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut ka ajakan Kangjeng Nabi iman ka Allah, iman ka anjeunna nu sakumaha dicaritakeun amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi aman jang dirina aman jang sekitar namun kabehan ketika henteu nurut kana ajakan Nabi Allah nyiksa mulai di dunia. Cak Allah kamari wa kam min qaryatin ahlaknaha fajaaha basuna. Ketika kaum geus teu nuturkeun ajakan para rasul, nu kuari dilanjutkeun ku para ulama. Buang kawarah makhluk teh teu nurut, lain saeutik negara nu dihancurkeun ku Gusti Allah. Kam min qaryatin ahlaknaha. Ulah ngeunah-ngeunah urang ge. Nurut aman, teu nurut mulai memeh perang disunamikeun heula. Nurut henteu sia. Digempakeun heula, balik henteu sia ka aing cak Gusti Allah. Dianginkeun heula, ayo sia. Ternyata teu nurut, diperangkeun sia ku aing cak Allah. Lain saeutik aing. Nyontohan ti baheula wa kam min qaryatin ahlakna fajaaha batsuna bayatan auhum qailu. Mantak sing hade urang ge kuari para aki-aki wayahna ti peuting hudang supaya jadi panegara-negara ya mah aki-aki neuleukeun TV bae neuleuh main bola masyaallah incuna mah geus hees nyana surak jeung jurig. Ya Allah ya Rabbi Gusti Allah Maha isi ada ya leset hiji nomor kedua Allah bakal nyiksa di akhirat. Siksa di akhirat bagi jelema anu teu nurut ka ajakan para nabi nu dilanjutkeun ku para aulia Allah para ulama di deketan kiai tapi teu diturutan di hareupeun mah sumuhun-sumuhun ditukangeun mah nya ngajebian ngahitutan misingan deres teu mengsret mah jeung mengsret mah bolon di hadap mah di tukang malah kiai kos kitu ieu udah dituturkeun ajo kiai na kumaha teu kumaha jeung kiai mah lain jawara lamun sarwana mah sia ribut jeung nyana henteu ngan engke di akhirat di dunia disiksa model tadi di akhirat disiksa kedua kamari hiji
fala nas'alanna alladzina ursila ilaihim, bakal ditanya saurang-saurang sia, padahal Allah nyahoan kunaon sia teu nurut kana ajakan nabi, kunaon sia teu nurut ka ajakan wali, sia hirup di zaman saha, di zaman kiai anu, kunaon teu nurut ka ajakan kiai anu, padahal Allah nyahoan dek kajejeleh dek kahinakeun ka eta jelema hiji ditanya. Wah, disaksian ku triliunan manusia bari neraka geus ngalentab-lentab. Nomor hiji. Nomor kedua disiksana wal waznu yauma idzinil haqq, timbangan geus dipasangkeun di dinya. Deuh, Allah nyahueun jasa karena kalakuan-kalakuan manehanana disiksa ku Gusti Allah ditimbang. Deuh, nyanana mah geus embungeun ditimbang lantaran tina bukuna ge geus kanyahoan lain meunang ti leungeun katuh ti leungeun kenca, nyanana geus embung Gusti teu kudu ditimbang, abdi mandingan digejeburkeun bae caknya timbang keuna kanyahoan ku anak incu, tatangga keuna kanyahoan keuna katana keuna nyahoan tatangga timbang tetep. Wal waznu yauma idzinil haqq, siksa. Masya Allah, pikir coba tah urang pemikiran urang teh keur diarahkeun ka ditu nyebrang ka alam nu pibakaleun tapi pasti. Ku hari dek dicaritakeun si hade tah dimimitian ku tuturkeun ajakan nabi, iman ka Allah, iman ka Kanjeng Rasulullah, laksanakeun syariat, mantepkeun batin maneh ka Gusti Allah. Ulah sieun paeh lantaran paeh mah bakal bae irah ge teu kudu sieun, nu penting song-song kematian ku cara ibadah taat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ieu jaritakeun asal usul nagara. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun. Memeh nyaritakeun terciptana Kangjeng Nabi Adam kemudian dan selanjutnya dek nyaritakeun kabangkawaran manusia heula. Manusia diciptakeun ku Gusti Allah, dijelaskan dina ayat ieu demi yakin pasti laqad makkannakum, yakin kaula nu agung cek Gusti Allah netepkeun ka aranjeun kabeh wahai Bani Adam fil ardi di muka bumi, dicicingkan maneh di bumi aing teh nyaho maneh teh bumi aing dibagi kapan ku sararia teh bumi aing teh jadi 5 benua, benua Asia, benua Amerika, benua Australia, benua Afrika, benua Eropa, sarua nu aing kabeh. Sia cicing di mana? Di Asia. Asia mana? Pasifik. Pasifiknya di mana? Cikupa di mana maneh? Macem-macem di dinya teh nu dari pasar Kemis aya di Cikupa maneh aya. Tah dicicingkeun si Udin di Cikupa, si Juned di Bojong. Ayo kabeh tah. Ieu walaqad makkannakum din sia tah cicing di Cikupa nang Allah. Juned sia tah cicing di Bojong nang Allah. Geus ya, sadeui sia, soleh sia tah cicing tadinya di Pengkolan Talaga. Sadeui sia yo ka dieu teh Arif tah cicing tah sia tah di dinya tah. Di mana tah? Di Teureub. Eta teh walaqad makkannakum fil ardi nang aing tah teh dicingkeun sia. Ye, Mas Tono urang Jawa Tengah tepugu teu karuh ka Indonesia ka Tangerang. Datang nyana ka dieu ngontrak nyana teh di Haji Arifin. Cing di dinya. Mas Tono, si Agus urang Bandung jeung si Cepi datang ka dieu. Nang saha eta? Nang Allah. Lamun urang Palembang, lamun urang kitu Padang, si Aprizal datang ke urang, si Tono datang di Jawa Timur kabeh datang ka dieu. Kan aneh, kunaon atuh urang Pasar Kemis pindah ke Tegal. Model kapan? Kiai ulah doana bae
gimana nih nek nuturkeun pamajikan kula ka Tegal heuy urang Tegal lagi ka dari atuh kula di kumaha pamajikan ngajak ka ditu teh ku sanaon melak bawang jeung sia bisa tuh tah atuh teu melak mamaling bawang geus uli ka kawasan Allah lamun ku urang diperhatikeun pohara jasa Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Tasikmalaya, Ciamis berak datang ka dieu Jawa Tengah na ti Semarang na kemudian ti Kudus dan lain sebagainya datang ka dieu tuh di Jawa Timur ti Ampel ti Malang dan lain sebagainya bahkan nyebrang ka ditu urang Bali lagi datang ka dieu urang dieu kunaon cicing di Bali urang dieu na matana kapereumpeunang cicing di Sumatera urang Sumatera na ge sieun ka monyet ka dieu kunaon urang dieu ka ditu udah jadi monyet beureun kakawasaan Allah geus aya ti ditu na walaqad makkannakum fil nang Allah di henteu-henteu ge ieu atuh teh rencana kudu ka Lampung mah haju di Lampungna mending diri ada di kota mah dijolok jasa Masya Allah ngaliwatan leuweung haju di ditu mending mun laya imam ngan tilu imana tapi betah bae tadi ditu eta cicing di leuweung menang saha walaqad makkannakum fil nang Allah menang nyanggakeun urang ngadoaan mantap tah santri mah santri tilok boga rencana santri mah ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah nyanggakeun deuk di mana bae ge kumaha Gusti bae ja abdi nu Allah tanahna ge nu Allah nyanggakeun abdi mah emang kunaon santri teu boga rencana tuh rencana kumaha aja duit teu boga non teu boga jangan rencana mah boga duit nyana duit teu gablek non teu baglableg paling anu pae dibere sholawat sakitu doang entar teu boga rencana di mana bae Gusti lah abdi bae tapi lain sambarangan gitu kita mah keur carita doang duit mah aya bae dunia mah aya bae ngan ku nemah nanyana lain ku sebab teu boga duit lain bisa diadu santri jeung nu lain santri duit lobaan mana santri bageus teh sieun-sieun aing mah teh sieun hirup di alam dunia sebab duit aya di bank emang sieun atuh henteu ai sia atuh aing mah tetep teu boga tah nang saha ieu nu tadina urang kawin lah cek urang teh ada cicing dipimitohaeun di ditu tapi ternyata diboyong ka urang aing geus kawin deuk cicing di dieu bae di mah urang tapi ternyata diboyong ke pemajikan di ditu sanggeus diboyong di pemajikan di ditu teh ternyata teh lahan pindah deui ka hiji tempat nah iyalah urusanana lain urusan urang siga nang urang siga nang urang lain ieu ayatna walaqad makkannakum fil nang aing netepkeun sararia teh di muka bumi sing ade haju bumi aing teh neulekeun ka sia leumpang ti Jawa Tengah ka dieu ka Tangerang ka Jawa Barat ka Banten sia leumpang ti Jawa Timur teh kudu ku aing cek Gusti Allah aing mah pangeran nyaho kana sakeping jeung sajudna tah bumi nyaksian sia ketika engke di akhirat bumi ge bakal ngomong aing nyaho ka sia leumpang di luhureun bumi aing panu jadi bumi na sia teh pan teu jauh bae ti urusan dunia teu pernah kamu sholat sakitu deukeutna ge dicangkerem sia ku aing kumaha kitu masyaallah karim nilah lainang urang aya jelema teu boga rencana kudu cicing di Yordania aya jelema teu aya rencana cicing di Mesir kok cicing di Mesir aya jelema teu rencana cicing di Saudi Arabia kok cicing di Saudi Arabia nu anehna aya jelema urang Indonesia cicing di Afrika pan di Afrika mah harideung tapi nyana eta wih sinergis bae hirup jeung nu hideung biasa bae kebal-kebal nyana ge ke bawah hideung teh di Afrika nyana aya di Amerika Latin hararideung ya Allah ya Rabbi nang saha nang Allah walaqad makkannakum fil ardi sadarkeun urang lain nang urang ya Allah ya Rabbi nomor kahiji kaduana wa ja'alna lakum fiha ma'aish kaulan wagung ngajadikeun karanjeun kabeh di samping cicing diunggal bumi diunggal negara di tempatna masing-masing aing teh nu nyicingkeunna ku aing dijadikeun deui keur aranjeun kabeh di muka bumi teh sumber kehidupan sumber perekonomian sumber neangan dahareun jeung inumeun
salila hirup nu ditangtukeun nungguan ajal datang nyana ditetepkeun nu aya di pasar Kemis, nu aya di Cikupa, nu aya di Bojong, nu aya di Balaraja Curug dan lain sebagainya geus puguh orang pribumina. Di samping eta deui Allah ngajadikeun sumber perekonomian. Teu puguh teu karu kapan urang Jawa Tengah datang ka dieu ngalamar ka Cinglu. Sumber perekonomianana horenganan tulisanana aya di Cinglu. Aya anu di Egle. Aslina Egle. Wari geus eueuh Egel. Aya nu Spotek. Geus areueuh eta geus areueuh. Aya anu di kitu pasir teh naon garang-garana? Pasir. Gajah Tunggal. Anu di Gajah Tunggal, anu di Asip. Sumber perekonomianna siganang urang nang Allah. Ja buktina urang dieu anu ngalamar deui ka Cenglu teu ditarima. Hese bae geus minta tulung ka polisi, polisi minta duit 2 juta dibere tapi asup mah henteu blol ta polisi. Polisi mana meureun? Tapi nu jelas seperti gitulah Allah nu ngatur si hade eta teh. Ya Allah ya Rabbi. Eta keur carita urusan pabrik. Aya nu sumber perekonomian teh di PNS. Nyana jadi anak buah Jaki jadi bupati, juga anak buah Bupati Zaki. Aya anu jadi guru sumber perekonomian teh. Aya anu dagang toge. Aya anu dagang tarasi. Masya Allah di Garut harita teh apan nyaritakeun dagang nani tarasi. Sapira tarasi. Pikiran orang dagang tarasi teh sapira nu dibungkusan-bungkusan horenganan konteneran. Di Cirebon ka Jakarta dagang tarasi teh dihitung-hitung sapoena aya 5 kontainer. Oh, atuh paingan tamataran atau asana beureunan nang kelek na bau kajen gua kumaha. Mobil lagi mobil Mercy-nya na ambuan asana bau tarasi kajen gua kumaha. Nu jelas Pak Allah nyieun sumber perekonomianna di tarasi, di toge, di tahu. Macem-macem ieu lang sae wa ja'alna lakum fiha ma'ais nang Allah. Siganang urangnya siganang urang si hade nang Allah. Al-Qur'an ieu ditetepkeunana di hiji tempat nang Allah netepkeun ngontrak di si eta geus aya tulisanana di dituna sumber perekonomianna menang Allah. Aya anu jelema teh wadieu ka ditu dagang anu haeuh teu daekeun maju lah cak nyanang geus bae kuari mah istirahat bae endahan dagang teh dagang baso bau kebeuli tanah kebeuli imah baso sapira baso tapi horenganan unggal kota aya anak buahna. Wow baso edang Allah wa ja'alna fiha ma'ais wa ja'alna lakum fiha ma'ais nang Allah sumber perekonomian Gusti Allah nu agung. Ngan lamun diglobalkeun aya anu sumber perekonomian teh tina simar bubuahan timimiti melak cabe rawit cabe gede cabe hejo cabe beureum datang ka buah engkol bonsis dan lain sebagainya. Aya nu tina bubuahan buah darmayu wah lamun musim buah di daron di ditu di mana Indramayu eta si buah pohara haju amis di buah Indramayu mah nu encan asak ge amis nu encan asak urang ngasaan di itu amis nu asak amis nu bareubeu amis nu atana ge amis meuli urang 5 kilo dibawa ka dieu asem heran aya heran eta kos kitu eta model eta meuli di itu arabot dibawa ka dieu harasem nyaho jak urang nu milihan urang nu niat kang kos kitu bae nagarana teh mah mantap kuduna urang mun meuli 5 kilo dahar di ditu kabeh mengsret geus di ditu. Ieu sumber perekonomian teh aya nu tina buah aya nu tina samangka dan lain sebagainya. Ieu menang Gusti Allah wa ja'alna lakum fiha ma'ais. Ya Allah ya Rabbi. Urang lamun di Cilongok mah di dieu ti baheulana ge tilok aya palawija paling ge pare, jagong, dangdeur, paling cabe. Di dieu teh sakitu doang. Nyebrang kasepatan ka ditu. Ya Allah, kucai aya. Tuh kucai aya. Aju anu eta teh naon karang-karana nu pararenjang teh aya dan lain sebagainya aya. Urang mun deuleu ka ditu aya kuari mah pagon geus didominasi ku urang Jawa. Tuh eta teh sumber perekonomian siganang urang nang Allah. Unik jasa deui eta mah kan
tina bubuahan, aju tina pabrik dan lain sebagainya. Anu tina ngojek. Eta sumber perekonomian ngojek ge. Ngan ieu nu anehna asal waktu salat bae sewa loba. Aing berger teh kos kitu doang tah, cak tukang ngojek. Ya lain waktu salat mah sewa, sia juri apa jelema sia tah. Nah, aju jadan heuleuh wae mah susuna gede ya, mantep ya. Waduh, eueuh ceglokan eueuh naon direm. Abeh ngendut ka dieu. Eta mah budak, Masya Allah, sambil menyelam minum air. Ma'ayis cerita sumber kehidupan ya Allah dibagi deh guys, aya anu tina perpolitikan sumber perekonomian teh aya nu geus jelas jurusan perekonomian nya, tapi aneh aya anu ngitung doang perekonomian miliar nya nama gede utang. Atuh geus kos kitu bae tah jadi gawe doang nya nama didinya. Aya nu tina perbudayaan iya ku Gusti Allah tempat cicing urang nang-nangtukeun Gusti Allah, sumber kahirupan ge nang-nangtukeun Gusti Allah. Nu ulik deui jelema ieu sumber kahirupanana tina jual beli alat perang. Amerika mah tandus tanahna teu bisa dipelakana naon nagarana, mata kula teu betah ge hari tadi ditu. Teu bisa gara dangdeur dipelak teu bisa, ditu huli dipelak teu bisa. Di ditu malah di urang mah pen melak dangdeur cap antepkeun. Oh, modal sabulan 2 bulan, tarik. Masyaallah sabeu gede kieu. Jarara di hui jadi hui, dangdeur jadi dangdeur. Di Amerika melak hui cabut jadi nuklir. Model di Amerika mah. Tah, nyana teh ya neuli Indonesia kabita. Namun di dieu jana naik mobil ke Bandung kun. Jalan kitu pada larang naon garang-garana itu tol. Ningali di Purwakarta Karawang kali itu beuh tatangkalan naon eueuh. Naon eueuh ja aya kabeh. Awi timimiti awi haur datang ka awi ampel awi gede awi araya kabeh. Cau timimiti cau anu leutik datang ka cau nu gede araya kabeh. Tangkal nu dipelak mah geus karuhan nu teu dipelak areuy aya. Eta orang Amerika ngahaneng bae kieu kos kebodewen. Nah. Subur awan sakira teh. Nyana subur tapi tetap aing yang menang untung. Cak Amerika tetap dibawa ku aing kauntunganana, lobby lah nyana. Lobby ku nyana melalui perpolitikan. Baheula mah lobby teh hanya perekonomian ku ari geus asup ka tubuh perpolitikan, ngeri urang. Untuk meraup keuntungan. Lamun emas diala tek dibawa ke Amerika, dikelola di kapal, bawa ka ditu urang ngegel curug doang. Teu nyaho sabaraha eta nu dibawa. Sabaraha. Nah eta dibawa dengan begitu saja urang neuleukeun. Tapi deres kene lamun kieu mah diangkat, dikelola di urang sanggeus dari kanyahoan sekian ton ieu emasna minimal atuh kaluarkeun 10% jang pajakna deres kene. Ieu bahkan henteu kitu rauk bawa ka kapal, brol kelola di ditu. Urang nu urang dibawa kunyana dikelola di ditu teu boga pajak-pajakna acan. Urang mun nyaritakeun kitu kan biadab. Tah nu kuari akan menandatangani. Kamari nu mantak diperjuangkan kan situ nu eleh supaya ulah diperpanjang eta kakarak satu sudut eta. Urang pengen ieu teh tanah aing menang memperjuangkan bapak kolot aing baheula diseret, dinuklir, dibom dan lain sebagainya. Memperjuangkan teh supaya anak incu teh subur makmur. Tapi ternyata nu kuari teu nyahoeun baheula. Bapak kolot teh kena atom teh nyahoeun, bapak kolot teh dibrondong, diseret dan lain sebagainya. Tinggal ngeunana ditandatangani perpanjang sekian puluh tahun. Deureus mun aya pajak asup, pajak-pajakna aja. Atuh beureunanan manang kitu ge ayanya orang-orang tertentu. Mun urang nyaritakeun kos kitu, urang bisa jadi pemberontak. Ieu mah sakadarnya hobae ulah bebeja ka sasaha engke ente ka ditu bebeja deui. Ieu kakarek satu. Kukula mun dicaritakeun aya sabaraha belas. Sian mantak marudah nah iya
encan nu lain-lain. Nah ieu keur carita waja'alna lakum fiha ma'aish. Amerika teu bogaan duit lamun eta nuklirna teu dijual, lamun eta senjatana teu dijual, lantarannya nama ngandalkeun persenjataanana nu mantak. Hayang boga duit teh kudu ngajual senjata, otomatis kudu aya nu perang ge senjata mah atuh aing teh perang mandek sanu meuli. Ja ieu ge urang ge atuh aing teh dek jambal mah teu meuli tarasi. Urang meuli tarasi so teh dek jambal itu kele, ieu kelantaran perang ya otomatis beli senjata. Ya mau tidak mau Amerika teh kudu bisa ngadu domba supaya perang. Berarti negara paling biadab jalan sebab ngadu domba ke negara jeung negara supaya perang. Maksudnya dek ngaloloskeun jual belinya anak supaya boga duit. Kos gitulah negara diciptakeun ku Gusti Allah ma'ayisna teh tidinya. Nu mantap adan kasogi orang terkaya sadunia sebab nyanalah anu jual beli senjata. Ketika anu perang nyana booking di Amerika, booking di Uni Soviet, jual. Iyalah manusia terkaya sadunia. Hehe, orang mah dipakai bae sendal kasogi betenya homu tong dongeng. Teu dongeng na urang make sendal cepit. Ieu naon kasogi, ieu naon kasogi. Atuh sia mah kos kitu si belon. Jelema anu luar biasa. Toh. Nah, waja'alna lakum fiha ma'ish. Macam-macam. Guys sama anu tina jual beli senjata nuklir atom dan lain sebagainya. Kabelah diana aya anu tina jual beli pakaian, kabelah diana makanan minuman dan lain sebagainya. Terus nang Allah lain nang urang makmur, lain mahmur deui, subur lain subur deui. Kanikmatan anu luar biasa ku Gusti Allah dibikeun terhadap manusia. Cuman hanjakal qalilam ma tashkurun. Saeutik pisan anu syukuran anak. Qalilan teh saeutik ditaukidan ku make emak. Jadi qalilam ma saeutik pisan. Lamun teu kitu awas ya ngomongna. Quran baca hese atuh. Ka di dina mah litak kidil kilah. Pohara pisan saeutik pisan ieu mah bersyukurna. Kuari masih Junaid bae kamari teh tuh keur aya pas-pasan mah dae ka mushola azan komat ngabersihan mushola barang boga mio kuari geus daekeun ka mushola qalilam matas. Ustad Junaid nu kamari ieu teh keur balik di pondok mah kararasakeun keneh meureunana netep eta di luhurna ditendeunan lauk asin di dinya nikmat jasa kuari barang wauh jeung camat bauh jeung bupati ti loka masjid qalilam ma sial tak ki Junaid. Ayo coba kamari ieu mah keur rada lumayan kakarak ge engket-engket ibadah teh beuh fakir miskin ge usaha teh fakir miskin teh kabeleteran bae. Tah doakeun supaya maju, tah doakeun supaya maju. Didoakeun ku fakir miskin ku jeung yatim piatu kuari mah geus mahmur pohon qalilam ma tashkurun. Kamari mah bager ka pamajikan bager ka anak bager ka incu bager ka tetangga kuari mah barang maju qalilam ma tashkurun. Lamun ditanyakeun ka mana Abah Haji mah di hotel. Ka mana Pak Haji? Pak Haji mah keur di puncak. Ka mana Pak Haji? Pak Haji mah keur di Lembang di ditu. Ka mana Pak Haji? Ngubur sasana meureun Pak Haji tah. Qalilam ma. Iyalah nu kuduna mah makin maju makin loba ma'ayis makin mantep kahirupan lantaran dibuka sumber kahirupan nyana geus aya dina ngeunaheun kudu leuwih mantep ibadah ka Gusti Allah tapi ternyata pakai maksiat qalilam ma tashkurun. Sadarkeun diri urang bahwa urang ditetepkeun ku Gusti Allah di hiji tempat kampung anu ngontrak meuli dan lain sebagainya nang Allah. Urang hanya wayang nu dilempang-lempangkeun ku Gusti Allah. Nomor kedua sumber kahirupanana nu tina dagang asongan, dagang dorongan, dagang jongkok, dagang dan lain sebagainya sampai ka jual beli nuklir ieu ge meunang Gusti Allah. Ngan kadituna setelah cicing di hiji tempat kahirupan geus luar biasa qalilam ma lain bersyukur ka Gusti Allah endangan kufur ka Gusti Allah. Nauzubillah min ieu jelema loba nu ngaji di dieu kulantaran teu boga duit. Teu boga duit ieu mah bebeja ka tatanggana ge ngaji emang kunaon leh usaha keur harese cek kitu utang ge teu kabayar ning ngaji cek nanti tuh belon pada tepor
mun keur boga duit batu gaji Maji orang ngaji ka Cilawa gerti heula bae dek ka mana tuh Maji boga janji di Cikande jeung sa lah ulah ngomong salam bae ka kiai heuh sunat angonan teh budak datang minggu hareup aja orang ngaji minggu hareup cenah ieu teu kaburu Masya Allah tuh boga duit mah kos kitu teu boga duit mah iceus jana tapi lamun boga duit atuh eta Masya Allah qalilan ma maya dongeng aya hiji jelema sugih tapi kurang bersyukur aya nu ngahadamna wali ngan teu kajangan wali atuh biasa bae dicarekan bae karena ge sugih nu sugih mah pan bisa dengan nyarekan doang padahal mah lamun dipigawe ku jana atuh jana ge modar ngan nu sugih mah kos kitu puguh bos teh bisa dengan tujak-tujuk jeung nyarekan aya ngahadam sebulan 2 bulan 3 bulan aya satahun mah meureun siakat cek bos aing mah ieu kasia ieu asal lita we teh cukup sakali asal lita we kasia teh cukup sakali ka hayang aing mah aing sakali nitah beres ieu mah aing nitah deui aing nitah capek aing kasia gas boleh tikuari asal sakali perintah selesaikeun mangga cek pas menang saminggu pamajikanna muria parah panggilnya Nasruddin si Nasruddin nyaon tuh pemajikan tamu riang nyaho tugas siap wari naon dokter panggil ka dia siap enggak keluar nyana borang dibawa ka dinya aya 20-an cak bos teh ieu naon aing kita manggil dokter kok 20 supaya satu perintah selesai cak hatena bangkawarah ya bos sekali-sekali ku aing lah pokoknya dinasehatan nya tadi saya Nasruddin ilang lobahan-lobahan kan kudu dibayar ya bos pamajikan bos muriang dokterna tuh nu make putih-putih eta dokter nu dua deui eta pegawena beusi deuk ngagerus obat dan lain sebagainya eta nu itu tuh nu 5 tuh beusi butuh digotong ke rumah sakit itu nu opat ari nu itu deui itu mah tuh tukang meuli boeh beusi kebenaran paeh si itu meuli boeh nu opat deui tukang ngeru kuburan beusi aju bodar tah teu kudu hese sakaligus sial cak bos yes, selamat tinggal bos Walid ya kos gitu lah begitu ganda sehatan nyentuh kan aja jantung kadi sana Nasruddin kadi naon bos emang menurut prediksi aku mah kos gitu udah urusan jadi berarti moal cager ulah loba omong bos kan ulah kena balik bae 20-an nyaho kapake kabeh we hartina cak Nasruddin nu sugih bakal modar nu gagah bakal modar ulah kamalinaan teuing atuh tunjuk teh sia ge kalau modar aing susah-susah ge paeh sarua tuh sia ge paeh geus sakaligus ku aing sia tadi nasehatan tah tukang nguduk kuburanana dihadirkeun ku aing sia qalilam mata syukur nu saya tik syukuran mendingan bawakeun tukang ngagali kuburan abak nurutan Nasruddin tah ya Allah kos gitulah manusia ragap diri orang sadarkan diri orang bahwa kabeh menang Allah tempat tim orang di Singapura nu orang di Malaysia nu orang di Palembang nu orang di Sumatera Jawa Tengah Jawa Timur rek cicing di dia nu orang dia mental kadar itu walaqad makkannakum fil ardi nang Allah kemudian sumber kahirupan anak letik setengah letik anu letik setengah gede nu gede jasa wabeh ge menang Gusti Allah tapi urang nu disuprida titah ibadah taat ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tapi geus dijelaskeun ku Gusti Allah qalilam ma tashkurun
walaqad khalaqnakum tsumma shawwarnakum tsumma qulna lil malaikah usjudu li adam fasajadu illa iblis. Wallahu alam bimuradin, yakin nyata jelas kaula nu agung nyiptakeun karanjeun kabeh kum dijamakeun padahal nu dimaksud nama ieu adalah hiji bapa urang yakni Kangjeng Nabi Adam. Geus ngabahasakeun khalaqnakum dijamakeun nginayahan ka Kangjeng Nabi Adam. Summa sawarnakum satuluina kaula ngarupakeun karanjeun kabeh urang teh sabada Kangjeng Nabi Adam diciptakeun ku Gusti Allah. Kemudian seluruh anak putu Kangjeng Nabi Adam aya dina tonggongna satungtung aya keneh moal ka kiamat ke geus eueuh nu digamblok di tonggong Kangjeng Nabi Adam beak kabeh karakter jadi kiamat. Jadi geus disetok ku Gusti Allah. Summa sawarnakum geus disetok ku Gusti Allah pilobaeunana teh seakan ditaplokkeun dina iga wekasan Kangjeng Nabi Adam. Plek. Turunkeun ku maneh melalui anak anjeun wahai Adam. Plek. Qabil Habil Ikrimah Laulah Buddha dan les. Turunkeun deui ti Qabil Habil Buddha trek. Turunkeun deui, turunkeun datang ka zaman SBY kuari manusia adalah kuari 6 miliar manusia. Lain lalagaan. Ieu anak kutu Kangjeng Nabi Adam. Ielah ayatna. Yakin jelas nyata kaula nu agung nyiptakeun ka Adam bapa moyang anjeun. Mimiti diciptakeun Adam tina tanah surga. Udang Kangjeng Nabi Adam sokot tulang rusuklah hiji ciptakeunlah jadi Siti Hawa. Ibu Hawa teh gelis irung mancung aya di bojok kulitna putih luar biasa rambutna terurai Masya Allah jangkung semampai luar biasa. Aduh Ibu Hawa malamun seri urang lapar jadi seubeuh. Masya Allah ya otomatis Kangjeng Nabi Adam tertarik dirawel lah ku Kangjeng Nabi Adam. Ternyata Siti Hawa ge deui bogoheun ka Kangjeng Nabi Adam. Atuh tama sama-sama I love you. Mantep jasa. Kangjeng Nabi Adam disambutlah ku Siti Hawa. Cak ku si Allah, stop. Ulah main rangkul-rangkulan dan. Tenang heula, Adam, Hawa. Aing nyaho maneh resep ka Hawa, aing mah nyaho Hawa resep ka Adam. Tapi tikah heula nikah. Carana kumaha cek Kangjeng Nabi? Ku aing ditikahkeun cek Gusti Allah. Sok ditikahkeunlah Kangjeng Nabi Adam ka Siti Hawa, nu nikahkeunna langsung Gusti Allah di mas kawinan ku maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, sholawat lain lalagaan eta sholawat. Dikawinkeunlah ku Gusti Allah plek Kangjeng Nabi Adam teh jeung Siti Hawa. Urang sebagai anak incuna geus disetok ku Gusti Allah turunkeun melalui anak cucu anjeun wahai Adam. Summa sawarnakum. Allah nu ngarupakeun. Mata urang teu meunang nyacad, si itu hideung, si itu pendek, si itu kunyin, si itu nang Allah. Summa sawarnakum. Emang nang urang lain. Urang mah osok jual-jawal ka berarti kita budak kunyin amat pugunya lagi kuru. Eta tuh beres kos kitu doang. Eta budak jore amat pugunya lagi teu kasep. Deres kasep mah ngomong gitu ge imah henteu. Keur kasep lagi teu meunang sebab sarua pada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa sawarnakum. Summa qulna lil malaikati. Allah nyarita ka malaikat. Wahai malaikat, usjudu li Adam. Sujud maraneh kabeh wahai malaikat ka Adam. Cuk. Fasajadu brek kabeh sarujud ka Kangjeng Nabi Adam alaihis. Ieu sujudna sujud tahiyat penghormatan kana panitah Allah. Percis kos urang sujud ka hareupeun Baitullah. Sujudna maka Allah ngan dititah menghadap ka Baitullah.
ieu ge sujud nama ka Allah ngan dititah menghadap ka Adam. Bak malaikat ngan aya nu minculak illa iblis. Iblis bak kieu bae kajegeug. Batur sarujud bro kabeh ka Kangjeng Nabi Adam ngahormat. Iblis teu daekeun kieu bae. Ieu lamun ku ahli ngaji mah panjang moal anggeus sapoe mun dibongkar teh. Bahasa fasajadu illa iblis lantaran ieu bahasa istisna, sedangkeun dina istisna teh aya istisna mutafsil aya istisna munfasil. Etalah bahasa teh istisna teh aya ijab aya nafi. Tah ieu teh nu di istisna teh apa sapagodos jeung mustasna minhu teh apa henteu. Lantaran urang lamun ngaji bab istisna teh istikhraju se nu sabenerna mah. Tapi kan di dituna aya komal kaumu ila zaidan aya komal kaumu ila imaron. Nah ieu lah apakah iblis sajinis jeung malaikat apakah henteu? Lamun malaikat teh sajinis iblis teh sajinis jeung malaikat atuh berarti khitab Allah cek tadi lil malaikati atuh memang aja geug lagi atuh lain ka malaikat ieu ja iblis henteu jadi masalah. Tapi kok jadi masalah berarti ieu iblis teh sapagodo sajinis jeung malaikat. Lantaran Allah ngayetobna summa qulna lil malaikati berarti ya iblis teh termasuk jumlahan malaikat. Ngan lamun termasuk jumlahan malaikat tapi pan urangnya mau dibuatna ai malaikat mah dibuat tina nur ai iblis mah dibuat tina nar. Beda nur cahaya nar seuneu. Puyang kajen gogo mah ge kiai mana nutup puyang kajen gogo ge puyang bae. Mun ngabahasakeun usjudu qulna lil malaikati Allah nyarita ka malaikat usjudu li Adam sujud maneh ka Kangjeng Nabi Adam sujud brak malaikat mah sujud ila iblis ai iblis malaikat apa lain pan tadi ge qulna lil malaikati berarti malaikat tapi pan kanyawan tercipta malaikat mah tina cahaya ai iblis mah tina nar lain atuh lamun dilainkeun Allah ngitung ka malaikat atuh teh sujud ge mantak naon ulah jadi masalah lantaran jalur dititah sujud ge malaikat iblis mah teh dititah tuh kan puyeng nu ngaji ge bae puyeng atuh komo nu teu ngaji geus badak ieu mah geus pararuyang bae geus lah mun teu ngaji nah geus barabe nu kos kieu mah tah nu mantak ditaliti pembacaan teh. Istisna mutasil apa istisna munqati'na syarat istisna mutasil kumaha syarat istisna munqati'na kumaha ieu istisna teh nu di mustasna minhu mana anu mustasna na mana ieu terjadilah istisna kos kieu ieu maksudna naon wah ambalaya geus daripada puyeng geus moal dibahas geus sakitu bae lah puyeng mah lain lalagaan sebab geus aya anu neuleukeun jam bae kiai panjang teuing cek atuh sia kaluar bae bego. Aduh, Masya Allah. Keur carita dong padahal mah tunggus dibahas. Ayo santri mah kiai geus nyararahongan ieu mah keur carita, ngalalagan nu teu ngaji. Ngalalagan nu teu ngaji tak kos kitu aya nu ngaji mah moal bisa kalalaga atuh. Coba heula keur di pondok geus depongan. Atuh, muka dia poho deui paan. Illa iblis kecuali iblis. Abal jin, iblis teh bapa jin. Ya nama karena bainal malaikat jadilah itu termasuk malaikat. Abal jin buah pemoyang jin adalah iblis terciptana tina nafsun ai malaikat terciptana tina nur cahaya. Ari Kangjeng Nabi Adam diciptakan ku Gusti Allah min tin tina endut. Kiai endut sih naon sih mah teh endut aja endut mah gendut endut teh lempung taneuh eta endut ngaranna taneuh dicokot taneuh tina berbagai warna taneuh diaduk-aduk ku Gusti Allah kemudian dirupakeun Adam dibaringkeun iblis teh wah Gusti Allah dek gieun macem-macem ye asana ieu ye nu bakal ngelehkeun aing ye
Cak Gusti Allah wahai para malaikat hati-hati beusi aya iblis ka dieu jaga mangga malaikat rapat di dieu sok kumaha rapat dan nu kamari bae ti MK rapat beusi aya momonon asup itu geus kos kitu bae negara supaya kadulu gagahna negara teh kos kitu atuh padahal mah ngabohong bae teh kudu kikituanan. Nah, geus emang kos kitu negara mah geus antepkeun bae nyana-nyana urang-urang. Diintip bae ku iblis. Itu bae ieu macam-macam Gusti Allah ini. Ieu asana ieu. Wah. Capoe 2 poe 3 poe 4. Diintip bae. Begitu aya saeutik malaikat lengah ka dinya iblis. Digarewakeun ku malaikat. Iblis ya, siduhan ngan poh lompat iblis. Begitu diciduhan cek Gusti Allah wahai malaikat cokel eta ciduh iblis ulah nempel di Adam cokel tak balakeun bualangkeun jadi anjing bogolazoh eta anjing teh nu mentek najis mugolazoh lantaran ciduh iblis. Nah di mana eta dicokelna di dieu pas bujal nu mentek kabeh di dieu aya bujalan. Iyalah urut nyokel malaikat lamun nu bujalan eta teh kuda ngaranna mantak lumpata kenceng mun bujalan kabeh rata-rata aya bujalan malah bujalna aya nu doton ka hareup ira iblis weterekeun sujud ka Adam mantak lam yakum minas sajidin. Iblis tedek sujud ke Kangjeng Nabi Adam. Gusti Allah dipanggil iblis. Gol cek Gusti Allah ma manaka la tasjuda iz amartu. Naulu halangan ka maneh sehingga maneh teh tedek sujud ketika aing marentah ka anjeun kita sujud. Maneh teh sujud kunaon? Ngejawab iblis gol ana khairum minhu pan abdi mah leuwih bagus tibatan Adam. Kosnya aku leuwih bagus. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Gusti ngadamel abdi mah pantina seuneu wa khalaqtahu min tin. Ai gadamel Adam mah pantina taneuh sedengkeun seuneu jeung taneuh mah pan mulyaan seuneu. Cak iblis kemuliaan seuneu mah coba geus seuneu mah kurang lamun dihurungkeun terus ka luhurnya nama naik terus ka luhur datang ka awang-awang eueuh seuneu nu kahandap ai bumi mah kapan ngabaged ayeuna dihandap geus kulantaran ngabaged atuh muliaan kaula nu diciptakeun tina seuneu hiji nomor kadua seuneu mah bisa ngarusakna gampang jasa blek rubuh bae tapi taneuh mah nya mah ngabaged bae mantak muliaan kula lantaran kula mah bisa ngarusak dengan cepat. Nomor katiluna seuneu mah kapaan bisa manaskeun suasana. Namun dina tempat-tempat tiris butuh kana seuneu haneut ku seuneu mah eta lah pertolongan kula tapi taneuh mah ngabaged bae teu bisa dikieu kitu nu mantak khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin ana khairu minhu kuring teu kudu sujud ka Adam embung kula sujud ka Adam mahnya nu leuwih mulya kudu sujud ka nu leuwih hina oh ti dituna waduh ilah as iblis berarti takabur ya iblis maka cek Gusti Allah goleh cek Gusti Allah iblis fahbit tok minna turun sia ti sorga turun fama yakunu laka an tatakabbara fiha tepantas model mana itu takabur sombong cicing di sorga lain cicing jang tempat tu sombong telayak jelema takabur sombong cicing di sorga turun sia iblis lantaran sia sombong fakhruj minha indaka minas sokin turun sia iblis lantaran mana takabur turun innaka minas sagirin sanyana anjeun teh termasuk nu hina golan zirni iblis masih keneh memohon ke Gusti Allah kakarak datang ka turun doang
ka mana ieu turuna iblis jeung kumaha selanjutna engke episode selanjutnya episode selanjutnya gola adirni wallahu a'lam